Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Nesita Kamila, abdi di kelas genep, sakola di SDS Terpadu Darul Amal Berkarakter. Dina kesempatan kali ieu abdi bade nepangkeun tentang diantara temana corona. Kujalan kitu anjeun terang tentang coronavirus. Naha anjeun terang, naon sebabna? Virus corona mangrupi wabah anyar di Tiongkok. Virus corona tiasa dipancarkeun tina batuk dan bersin. Virus corona disebabkeun ku kalong jeung beurit. Orang-orang di Tiongkok makan seperti daging kelelawar, daging ular, dan lain-lain. Nah, kumaha carana ngacegah virus corona? Carana gampil. Urang kedah cuci tangan ngangge sabun setiap hari sebelum makan dan sudah memegang benda apapun. Kedua, urang kedah ngangge masker atanapi bade kaluar ti bumi atanapi gering. Karena ayana coronavirus ieu, sakola jadi dari rumah tina HP atau luring. Oh ya, dan satu lagi, kita mencegah virus corona tidak berkerumun dan lain-lain. Virus corona ieu ayana di 2020 dan 2021 masih ada ya. Dan kita jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya virus ini cepat berakhir. Sakumaha sae kuring tiasa nyarioskeun ka anjeun. Upami aya anu lepat kuring nyuhunkeun hampura. Sakitu bae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.